يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa minha jeung eta tetep tina sawareh wasoya. Di handapna da aya. Ibu-ibu katinggalin teh. Yo. Kurang handap. Jeung eta tetep tina sawareh wasoya wasiat ta'allumul ilmi ari ngaji kana ilmu ari ngaji kana ilmu as-syar'i anu bangsa syariat. Arek nyaritakeun masalah wajibna neangan ilmu syariat. Naon wae nu wajib diteangan ku urang di dunia teh. Bisi urang teh ulah salah neangan. Karena ai salah neangan masalah sasaran teu dititah tapi diteangan, nu dititah teu diteangan. Jadi pabelit ari nu dititah teu digawean, ari nu teu dititah digawean. Pan ulah nyabak lamun lain, nah, ulah nyoo lamun lain, gitu pan nyambung. Ae teges nama wa minal wasoya jeung eta tetep tina sawareh wasiat-wasiat. Jeung eta tetep tina sawareh pirang-pirang wasiat. Wasiat saha? Wasiat aulia. Itu kan atas ayat halaman sabaraha. Para wali ngawasiatkeun cenah ka urang, pan urang sok ziarah aulia lain sakedar ziarah na hungkul, tapi kudu nuturkeun pituturna, papatahna. Di antara wasiat para wali at-tis'i anu salapan naon tah at-ta'allumul ilmi ari ngaji kana ilmu as-syar'i anu bangsa syariat. Naon ari ilmu syariat teh? Wa huwa jeung ari ilmu syar'i nu disebut al ilmu syar'iin teh al ulumu eta pirang-pirang ilmu. Eta pirang-pirang ilmu asala satu anu tilu. Kawajiban sarerea, kawajiban urang nu jadi kolot termasuk wajib ngailmuan ka anak urang. Sabariji nu diteangan urang tilu ngailmuan ka budak urang ge tilu. Lamun nu tilu ieu ku urang can diteangan, nu tilu ieu can diwurukeun, maka urang nu jadi kolotan najan beak loba, beak banda keur ngabiayaan anak urang ngailmuan lain nu tilu mah doraka urang menjadi kolotna. Ulah sembarangan ieu mah di akhirat dituntut ieu mah. Cek paribasana lamun salian nu tilu ieu mah paling pandangan jelema. Disebut bodoh lamun nu tilu, bodoh cek jelema. Lain bodoh cek Allah. Pandina nasrul ibad geus dicaritakeun. Naon? Allahu yabgodu bi alimi dunya non jahilin bil akhirah gitu. Allah teh kacida bendu ka jelema anu kana ilmu dunia mah kacida pinterna tapi kana ilmu akhirat molompos kosong. Naon nu dipika bendu lamun urang teh nyoteh nu tilu ilmu akhirat teh ieu cenah tah. Jadi ilmu nu sejen mah rek naon gelarna bae ge sesak tina anu tilu. Rek naon jabatan ge eueuh hargaan lamun nu tilu ieu. Eta mah rek narima rek teu narima eta mah. Da engke bisi urang kaduhungna nalika di sakarat. Sok ayeuna anu maot anu teu boga jabatan unggul, nu boga jabatan mah sugan umurna sok 1000 tahun gitu. Atau mau maot, atau nu maot teh nu miskin unggul beunghar mah sugan tara maraot.
pan kababat kabeh meureun dicabut nyawa mah tangke kaduhung na kapanggih teh engke geus maot cenah tah ayeuna memeh maot rek dibejaan naon sebenarnya bisi salah lengkah urang teh gitu bisi salah ngalengkah ilmu nu tilu cenah naon nu tilu teh allati anu sayusorrihu anu bakal ngajelaskeun musannif sayusorrihu anu bakal ngajelaskeun musannif biha kana ieu allati kana ieu nu tilu teh ya saambulan di wae liwat nah kayak ceu bisi nu panu kitu wahia jeung ari salasah al ulumu salasah naon ilmu nu tilu teh cenah al ilmu eta ilmu hiji cenah ilmu al ilmu eta ilmu alladzi anu yusohihu anu ngabenerkeun ieu ladi al ibadata kana ibadah naon bae nu diparentahkeun ku Allah lamun ibadah eta moal bener tanpa nganyokeun ilmu eta maka ilmu eta wajib diteangan ku urang ilmu naon keur ngaberesan ibadah ilmu fikih ilmu bab wudu bab salat bab puasa bab zakat bab haji keur nu wajib mah eta lamun urang teu apal doraka najan gelarna urang ngabarabat ditungtung wah geus teu mahi we sugan teh menulis eta teh teu nyaho ilmu wudu mah doraka kolotna nu nyakolakeunana najan nepi ka perguruan nepi ka geus eueuh geus beak sakola teh geus nepi ka geus eueuh tungtung geus mentok gitu geus geus aya pan di Jepang mah saking pinter sakali kuliah teh langsung nyokot genep universitas urang pan kuliah teh sajurusan eta ieu langsung genep jurusan di genep universitas pang pinterna kabeh disebutna tahun cumlot non gitu teh komlot oncom nyaho komlot nu palalintar teh geuninganna amun bahasa Arab Saudi mah mumtaz ngan kitu tah eta kabeh hebat gitu teu nyaho bab wudu hargaan ieu mah aya bab wudu lain tanyakeun deui pokona mah da unggal penting sok ngaji bab salat mah bab puasanya ho anu karana itu mah ngan lamun ditanya bab nuklir IPA IPS teu ngarti doraka mah nya moal tuh ieu mantak kudu hafal mana nu diparentahkeun mantak loba jelema hirup susah teh tina sabab salah ngajalankeun da ari nu mere kasenangan kasusah teh saha atuh nu nyiptakeun bumi jeung langit ari nu nyiptakeun bumi jeung langit Allah teh nitah urang neangan ilmu naon sebenarnya ilmu eta nu tilu bisi hayang ilmu sejen sabada nu tilu teu dicarek pe rek ilmu naon oge ngan wayahna nu tilu dan nu tilu ieu mah teu pandang bulu rek ka jelema saha bae wajib disebut lagi fardu ain ai fardu ain mah teu bisa diwakilan jadi sararea kudu ngaji bapakna kudu ngaji pamajikanna kudu ngaji anakna kudu ngaji teu bisa diwakilan kecuali ieu mah da urang mah sanajan nu ngaji na bapana oge pas balikna pan diwurukeun deui pamajikanana ayo bari maca bismillah janibna syaiton teh bari maca bab wudu bari ditaeun teh ku urang teh hayo diwurukan latih ladang ngaji teh naon bab ieu ajarkeun deui di mah ari inget gitu pan ngeplos teh urang mah hiji cenah bab ibadah wayahna teu bisa ditawar bab ibadah mah nu kadua wal ilmu jeung eta ilmu nu kadua alladzi anu yusohihu anu ngabenerkeun ieu alladzi nu ngabenerkeun ieu ilmu al aqidata kana aqidah kana kayakinan urang kana tauhid urang disebutna ilmu tauhid usuluddin ilmu tauhid kudu diberesan bisi aya jalma pinter ilmu fikihna tapi teu nyaho Allah teh kumaha disangka we Allah teh matak ngadua urang sok nenggak ka langit ge berarti Allah teh di langit ka-7 pan dina TV ge dina Indosiar tergantung yang di atas naon nu di atas
puncak. Ayo nu di atas naon eta lamun sekedar dina letah hungkul teu nepi ketembus kana hati nya teu jadi masalah. Sugan bahasa atas teh jiga ngamanan ta'ala we Allah maha luhur, lain Allah aya di luhur, coba lamun nekatkeun Allah di luhur. Pan Allah teh ngagaduhan sifat mukhalafatuhu lil hawadis teu sarua jeung makhlukna. Makhluk mah bisa ditunjuk boga tempat. Pan Allah mah mustahil cicing dina hiji tempat. Tah pan geus salah urang teh meureuntah. Diturutan deh ku urang teh. Kumaha ceuk nu di luhur we. Pas nenggak teh cak-cak murag. Apanya? Ah itu kudu diberesan babna akidah gitu. Bab tauhid teh. Nu katilu wal ilmu jeung eta ilmu. Jeung eta ilmu alladzi anu yuslihu anu ngaberesan ieu alladzi alqalba kana qalbu. Anu ngaberesan qalbu urang aya jelema tauhidna alus. Aya jelema ilmu fikihna hade ibadahna eueuh nu salah ngan hatena goreng patut wae ka batur teu ka batur dibere leuwih teu geunah manehna teh ngadoa Gusti hancurkeun usahana abdi teu geunah cicing ieu teh ye oh kitu teu ka batur rada leuwih mutuk-tuk teh pan sok ambek kuduna mah keun be atuh lamun batur mutuk-tuk kumaha carana urang ge nu mutuk-tuk gitu. Ulah eleh ku batur. Ulah ngadoakeun goreng ka batur mah. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalbi uskula. Wa ta'allaman jeung kudu ngaji saestuna anjeun. Kudu belajar saestuna anjeun. Ngaji kana naon ilman kana ilmu yusohihu anu ngabenerkeun ieu ilmu logatna mah akur jiga nu tadi taatan tadi mah al ibadata ayeuna mah ngabenerkeun taatan kana taat heuh taat teh ibadah teh jadi urang teh teu cukup ngajalankeun da rata-ratana jelema kur sumanget ngagawean hungkul sumanget ari dina amal mah sagala diamalkeun lebah neangan ilmu merepes padahal hargana ibadah teh aya dina ilmu hargana ibadah teh aya dina ilmu dan nu boga ilmu mah tong boro urusan ibadah urusan duniawi oge naon sabab namanya diangkat jadi direktur sabab otak napa eta mah kaluwihan ti batur padahal tadi nama manehna teh naon jadi security mun ku sabab api-api teh pan sok nyamar teh bila kali oh ternyata geuninganan perusahaan nu tadi narek bangkrut ku sabab security eta nepi ka jadi teu jadi melejit akhirna wah ieu mah kudu diangkat jadi CEO ya naon sababna pangna diangkat moal sapati-pati jelema percaya ka hiji jelema sejen kecuali lamun naon ilmu da moal jelema bodoh dipercaya mah eta urusan dunia jika kumaha urusan akhirat. Jadi orang dia jauheuneun ngarepkeun ganjaran ngamalkeun ieu bakal ka dieu ngamalkeun ieu bakal kieu ke heula tong mikiran bab eta heula urang ngamalkeunna cing nepi ka mana ilmu urang jadi ulah nepi ka sumanget amal naon ngelehkeun kana sumanget dengan ilmu kuduna amal mah sabada urang sumanget talabul ilmi mata eueuh deui cenah di akhir zaman pan dicaritakeun bahkan ku urang esok dina dom-nadom ke dihareup aya hadis anu ku Syekh Nawawi pan sisi nama ieu teh Salalimul Fudala karangan Syekh Nawawi sisi nama ieu teh ai tengah nama sanes sekarang tengah nama tah kurang pan sok dina dom-nadom naon tah diantarana teh ieu cenah tah urang teh angan heula mana diantarana ya cek Kangjeng Rasul teh inna minat dunuban
la yukabbiruha salatun wala saumun wala hajjun. Jadi di antarana aya dosa anu mana dosa teh moal kakiparatan, salat moal bisa ngiparatan, puasa moal bisa ngiparatan, haji ge moal bisa ngiparatan. Sahebat-hebatna haji moal ngiparatan karena dosa ieu, saking ku gedena dosa eta. Kecuali hiji jeung bisa ngiparatan teh naon illal humumu fi talabil maisah. Naon fi talabil ilmi. Aya fi talabil maisah eta bagus aya fi talabil ilmi. Kecuali otakna lieur mikiran ilmu. Aya sok aya lieur tara tuh. Lamun aya lieur berarti mikir, nu teu mikir berarti tara lieur. Urang mah aya sok puyeng aya teu kaharti tah. Nalika urang ngaji tuluy teu kaharti terus urang pikiran sing nepi ka lieur eta bakal ngiparatan dosa nu moal bisa kakiparatan ku haji, ku salat, ku puasa, iwal ti ku lieur mikiran ilmu. Matak berbahagialah lamun balik ngaji lah lieur. Eta teh lain waduh lan kiparat eta teh cenah. Matak nepi ka cenah naon nepi komo mun kieu mah sok aya jalma ngaji mah henteu. Ngan sok hayang pangnuliskeun era daing ngaji mah tuluy kurang ditulis hasil ladang ngaji teh dibikeun ka jalma eta. Ceuk Kangjeng Nabi man kataba harpan saha jalma nu nuliskeun sahuruf li rajulin muslimin pikeun batur muslimin anu Islam sahuruf ieu mah pakaan nama tasaddaqo bidinarin wa ataqa raqabatan maka sarua per huruf eta sarua jiga sodako sadinar 4 gram saparapat emas murni. Sagram ayeuna sabaraha? Anu 24 karat sabaraha? 24. Eta atuh Mas Antam sabaraha ayeuna? 3 jutaan lain. Ayeuna 4 gram sabaraha 4 kali 3 12 tambah 1,5 juta. Lamun urang sahuruf nuliskeun sahuruf keur batur pangnuliskeun doa wudu cek batur teh da maneh tara ngaji ku urang dipangnuliskeun doa wudu eta teh per hurufna teh sarua jeung sodaqoh 4 gram saparapat kira-kira leuwih ti 13 juta per huruf. Ku sabab per huruf 13 juta nya kudu beda meureun kana pangnuliskeunana. Sahuruf teh. Eta lamun sakali doa maka doa teh panjang teh 2 kalimat syahadat tas wudu teh upamana teh mah sabaraha huruf teh hitungkeun per huruf. Wa ataqa raqabatan jeung sarua jeung ngabebaskeun abid hiji. Zaman baheula teh aya kitu matak loba perbudakan teh pahal abid teh. Tah ieu mah cukup ku sahuruf cenah. Wa kataballahu lahu bi kulli harfin hasanatan wa maha anhu sayyi'atan. Jeung Allah bakal nyatetkeun per hurufna hiji kahadean ngahapus hiji dosa. Gitu cenah ngan we hadis nu eta mangke deui we anu sahuruf teh bakal dibangun ku Allah naon 100 Madinah di surga per huruf sedangkan Madinah hiji di surga teh gedena teh 10 tikeun gedena alam dunia. Ganjaran naon eta teh ganjaran ngaji sahuruf ku Allah bakal dibere cenah naon 100 Madinah di surga. Hiji Madinah teh gedena 10 tikeun gedena alam dunia sahuruf ari unggal beuting urang ngaji sok sabaraha huruf. Hayang meunang ganjaran eta di imah ngadekul rek wiridan rek maca Quran rek naon bae ya moal aya nu bisa ngelehkeun ngaji. Matak sebenernya mangke lamun ditembongkeun sakali katinggalin sapeuting kaduhungna bakal adug-adugan. Leuwih adug-adugan nalika malam Jumaah salakina hayang ku pamajikan diulahkeun. Ai kitu ieu teh. Ngan ngahaja we ku Allah disumputkeun engke ieu mah. Engke moal bakal ditembongkeun. Wa akidatan nu kadua cenah kudu ngaji anjeun kana ilmu anu ngabere anu naon anu ngabenerkeun kana taat wa akidatan jeung ngabenerkeun kana akidah wa akidatan jeung kana akidah wa muzakkil qalbi jeung naon anjeun teh kudu ngaji muzakkil qalbi kana anu mersihan hate wa muzakil qalbi jeung kana anu mersihan hate. Muzaki teh anu ngajakatan aya jakatan naon bersih kebebersih. Jadi mujaki teh naon anu ngabersihan. Matak lamun bandana tara di Jakarta teh naon teu bersih
jelema ge lain mujahid matak beda karasana lieur wae rudet wae musibah teu eureun-eureun uskula kudu mersihan saestuna anjeun asalna uskulan diganti nun taukid khafifah ku alif dan adom teh ya uskula kudu mersihan saestuna anjeun yakni ngamaksud musannif atawa nadim anu nganadomkeun ku nadomna yajibu wajib alaika ka anjeun wajib alaika ka anjeun ayyuhasaliku hei jalma anu keur ngambah anu keur nyucruk anu keur mapai pan urang teh teh keur ngayakeun perjalanan hirup teh teh keur ngayakeun perjalanan matak teu pegat-pegat urang ngalabekel teh ibadah teh sagala rupa ku urang teh dijalankeun barang bere mah salat mah tahajud mah puasa mah urang teh keur perjalanan menuju engke ka mana balik ka Allah cing kira-kira balik teh mawa bekal moal gitu ditransitkeun heula di rest area urang teh pan gitu ari di rest area tujuan lain dunia teh rest area pan urang teh perjalanan ti ditu teh ti alam rahim teh eureun lah di dieu sok ngalabekel eureun lah di rest area bisi reki sok ieu terus enaon heuh teh bisi kokotor meureunna tah bisi urang boga dosa sok tobatan urang butuh bekal kete ditu di tempat tujuan teh sok bobekelan bisi rek balanja di rest area teh ieu mah kieu henteu meuli cai henteu atuh pas nepi ka tujuan teh mongko eueuh naon teu boga citu bukan atuh tadi pan eureun di rest area teh yang kieu di dieu udah tadi tuh kieu nya wayahna kieu na calana we kete ripuh jelema teh ku Allah ditransitkeun di dieu nyieun kokotor urang hirup tobat tara dibere jatah umur dipake supaya ibadah supaya menang bekal ke di akhirat urang teh henteu batur ibadah ge tara ngaji tara engke pas batur mah di tempat tujuan boga dahareun boga inumun nyiapkeun perbakalan urang ngalamot curug syukur-syukur mun batur anu ingeteun ka urang pan aya sok anu ingeteun babaturan karunya ieu katingali jiga haji ono ieu haji dah haji masuk mere udud hayu gitu gitu tah pan ari wauh meungeuna kumaha mun wauh pas pisan jelema anu di wauh teh cilaka kabeh anu salamet teh ahli salamet teh jelema teu wauh hungkul atuh rek kumaha urang disalametkeun ku batur minimalna urang cilaka ke atuh boga-boga babaturan ahli salamet engke teh kasalametkeun ku batur dari daek nyalametkeun urang gitu ge buku urang lagi medit ke mana itu hayang nyelametkeun si eta mah aing geus harita ngecok teu mere pan ari nu pernah berbuat baik mah inget di akhirat teh moal pohoeun Gusti harita kami pernah butuh ditulungan ku eta mata kami moal poho ayeuna pan ku Allah teh sok hayang nyapatan saha bae meme ka surga teh kitu ari nu dibere izin nyapatan mah tong wa ka surga anjeun mah jelema anu ka surga langsung blos mah eta mah salamet keur awakna sorangan unggul jelema anu bisa nyapatan mah dibere leuwih sajabana manehna ahli salamet ku Allah diizinan tong waka ka surga anjeun mah lain goreng teh sok bisi hayang nulungan saha tuh karunya babaturan anjeun tang kete inget waduh karunya tutung yeuh inget kete urang teh Gusti abdi kanu babaturan ngaranna si anu urang mana tah urang tambah tahan harita teh abdi tak asa inget ngaranna teh Mang Sanur saan mah aing gitu tungtung nanti pan urang teh naon tadi rek ka surga sesorangan teh mau batur pan ari teh nya tungtungna keur waktu hirup babarengan di akhirat bareng di wae keur waktu hirup ngomongkeun batur di wae arrogibu anu resep setik deui arrogibu anu resep mah kana perkara yusilu anu nganepikeun ieu perkara ka kanjeun wahai jalma nu keur mapai anu mikaresep kana perkara anu nganepikeun ieu perkara ka kanjeun nepi ka mana ila ridallahi kana ridona Allah jadi nu diteangan ku urang teh naon ridho Allah pangna ngaji ge neangan ridho Allah pangna salat oge neangan ridho Allah geus ridho Allah beunang mah hayang naon atuh tong bujang-bujang Gusti Allah urang boga jelema boga dunungan ngas hatena geus beunang ku urang hayang naon nyobunghar nyaberehan geus wah ka urang teh pokona komo Gusti Allah
ila ridallahi kana ridona Allah wa rasulihi jeung ridho rasulna Allah. Jadi nu ditiangan teh ridho Allah jeung ridho rasulna Allah. Wajib naon keur urang teh naon antata alama yen ngaji anjeun. Naon antata alama yen ngaji anjeun ilman kana ilmu. Dan ulang-ulang nu tadi ieu mah yusohihu anu ngabenerkeun ieu ilmu taataka kana taat anjeun wa ibadataka tegesna mah kana ibadah anjeun. Naon ari ibadah urang teh anu wajib urang nyaho ilmuna di antarana hiji min wuduin tina buktina wudu di nomor hiji geun matak dina fikih bab taharah wae da rata-rata ibadah ngadaguan kana suci. Wudu nu pertama teh ye sedengkeun wudu teh pan kudu apal meureun ari syarat wudu sabaraha surutul wudu'i asyaratun cenah pan dina sapina syarat wudu teh ya 10 urang nu 10 apal henteu teuing ngira rasaan mah hiji wudu cenah teh syarat wudu. Terus naon aya syarat aya rukun wudu aya sabaraha rukun wudu teh fardu wudu apal eta mah fardu wudu aya genep pan gitu merenya fardhu wudu sabaraha sitatu fardu wudu teh aya genep lamun anggota wudu nu wajib aya 4 ai farduna mah biasa aya genep. Meureun nu genep teh teu cukup sekedar nyaho, da nyaho mah apa ngumbah beungeut, ngumbah leungeun, ngusap sirah, ngumbah suku, cingpan ngumbah beungeut aya batasanana, ngumbah leungeun aya batasanana, ngusap sirah ge aya aturanana, ngumbah suku aya batasanana, nyalahan di eta teh hiji we nyalahan teu jadi wuduna. Teu jadi wuduna salat weh tahajud 1000 rakaat teu jadi kabeh oge. Gara-gara naon? Gara-gara wudu. Tuh nyai kitu teh. Mata ulah nepika urang sumanget beramal tapi neangan ilmu teu sumanget cilaka teh cenah. Matak setan moal sieun jelema anu rajin ibadahna tapi kana neangan ilmu ngalalawarakeun keung keneh jelema anu rajin neangan ilmu najan ibadahna kur fardu we hungkul. Urang mah puasa Ramadan doang salat oke kur 5 waktu hungkul eleh rajin namah ku tatangga wah eta mah qobliyah ba'diyah duha tahajud hajat istisqa naon segala rupa unggal poe sugan salat minta hujan maneh nama saking kulo bating pasunahan saking dan naon atuh pasunahan teu digarap ukuri kabeh ge geus istihoroh enggeus hajat enggeus duha enggeus isrok enggeus qobliyah ba'diyah eta mah pagawean sapopoe eta mah naon atuh mata neangan wow itu ku batur teu digawean saking ku getol ayo teu urang ngaji aing ngaji mah teu kaya aduh hampura we tah setan teh emprak teh naon sababna da parena ge hapa eueusian gitu ibadah lagi da molopos batal kabeh puasana batal salatna batal kabeh bararatal meunang ganjaran anu batal nya moal capena meunang agulna menang da beda atuh nu ahli tahajud saputing 300 rakaat tempo batur teh leutik teh alah aing tukang sarare hungkul teu urang dieu mah kudah nyontohan ka abdi mata oge abdi mah unggal wengi tarakulem aing numpot racin unggal penting ge bisi gitu karena nu ngaji heula samemehna geus aman tah mah ngaji lah mah rek langsung sare pek eta mah asal tong pegat ngajina gitu eleh batur tahajud nepi ka subuh ge eleh kudu ngaji heula mah geus ngaji gempeng cenah tah ya bedana eta kagok lempengkeun salatin jeung salat wudu salat wa saumin jeung ilmu puasa wa zakatin jeung zakat wa hajin jeung haji wa muamalatin jeung muamalah naon muamalah teh sagala rupa transaksi jual beli gade jeung sabangsana lamun teu nyaho ilmuna mah jadi riba apa usum zaman ayeuna mun kudu dicaritakeun mah engke dina di ditu pas waktuna malam Sabtu jadi dia masuk amek kudu bari dibacakeun lah kitabna dengar sok digawean ku umum jelema gitu padahal teh haram mau kan dicaritakeun dia mah
kena aing mau ngaji deui hari tadi nggak. Alawib syariati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ربي انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أن ترزقنا الوسيع وأن ترزق الأمان أبد توسل فنوصل أبد توسل فنgurukan mugi Gusti Allah rizkian kajembaran ka